hadapan tinggallah seorang randa sarta dua anakna. Randa eta ngaranna Borondo sarta dua anakna ngaranna Bawang Berem anak kandungna, sedangkan anak terena ngaranna Bawang Bodas. Borondo henteu memperlakukan alus ka Bawang Bodas, manehna nganyaah ka Bawang Berem. Hiji poe Bawang Bodas dititah indungna ku kumbah pakaian indungna sarta Bawang Berem. Tapi sabot keur kukumbah, karembong indungna palit ka bawah arus walungan. Bawang Bodas sieun balik ka imah alatan baris dimarahi. Sabot manehna balik tanpa mawa karembong indungna ambek sarta manehna menghukumnya henteu kaci balik samemeh karembong eta papanggih. Bawang Bodas nanya ka jalema anu keur kukumbah, ada anu ngomong yen karembong eta dibawa ku Nini Buto Ijo. Konon cenah Nini Buto Ijo jahat, tetapi Bawang Bodas henteu peduli, manehna tetep baris inggit ka imah Nini Buto Ijo. Sabot geus nepi ka imah Nini Buto Ijo, Bawang Bodas mengetuk pintu imahna sarta Nini Buto mencengkul. Bawang Bodas nanya, "Naon bener nih karembong kuring aya di Nini?" "Bener," jawab Nini. "Naon kuring kaci nyokot karembong kuring ni?" tanya Bawang Bodas. "Kaci asalkan maneh kudu mantuan kuring masak serta sejen-sejen sarta maneh kudu manginap," jawab Nini. Pamustunganana Bawang Bodas sapuk manehna baris manginap. Sabot manehna baris masak, manehna nempo pakakas masaknya nyaeta tulang manusa. Tapi manehna henteu sieun, anu penting manehna bisa menangkeun karembong indungna. Sabot Bawang Bodas geus manginap sawatara poe, manehna kaci balik. Tapi manehna kudu milih labu, badak, atawa leutik. Manehna milih anu leutik. Sabot nepi ka imah labu eta dibelah. Sabot dibelah eusina nyaeta perhiasan. Sarta Bawang Berem iri. Pamustunganana manehna nuturkeun Bawang Bodas, tapi manehna ngahaja ngagurakeun karembongna sarta manehna oge dititah masak sarta pamustunganana manehna juga memilah labu anu badak. Sabot dibelah di imah eusina nyaeta ular indungna sarta Bawang Berem lompat sieun.